ورحمة الله وبركاته إلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا halaman sebar kantun wa iradatukal asbab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iradatuka sareng ari pakarepan anjeun atawa ari mikarepna anjeun al asbaba kana pirang-pirang sabab rizki zahir ayat tasabuba tegasna gawe sabab wal iktisaba jeung kasab ma'a iqomatillahi sarta nyicingkeunana Allah iya kaka anjeun pit tajridi dina tajrid ngosongkeun diri tina asbabur rizki. Tajrid ngaran hartosna teu gawe kasab. Di aya saro kuyen ngagampangkeun Allah laka ka anjeun alquta kana kadaharan nu jadi kakuatan min haitsu la tahtasiba tina sakira-kira teu nyangka anjeun datangna lobana wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah nafsaka kana hate anjeun mutmainnatan kana anu tentrem inda ta'adurihi nalika sulitna itu kut muta'alliqatan tingkahna cumantel bi maulaha ka pangeranana itu nafsu wadumta jeung mayang anjeun alal istigoli kana katungkul biwago ifil ibadati ku pirang-pirang pagawean ibadah eta inhitotun kalaan atawa turun anil himmatil aliyati tina cita-cita anu luhur. Masih kene ngabahas hikmah Ibnu Athaillah anu kadua tentang rizki di ahli Allah. Dina urusan rizki ahli Allah teh kabagi dua. Kahiji golongan muktasibin, kadua golongan mutajarridin. Jadi nu ari ibadah ka Allah teh kabagi dua. Kena nu teu ibadah malah ulah dihitung, nu ari ibadah lain bae. Manusia bisa diumumkan, manusia teh dina urusan rizki zahir kabagi dua makom. Hiji makom muktasibin, jalma-jalma nu sok karasab. Kadua golongan mutajarridin, jalmi-jalmi nu tara kasab. Sederhana dikit lagi. Ya.
urang ge sakabeung kasab sakapeung teu kasab. Lamun keur kasab eta muktasibin. Lamun ku Allah keur dikosongkeun tina kasab ca eta mutajarridin. Jadi kabagi dua. Tah eta mutajarridin jeung muktasibin teh lain masalah dina urusan luhur jeung handapna iman, lain ukuran iman ieu teh. Aya nu luhur imana ku Allah digolongkeun jeung golongan muktasibin. Mata tukang kasab aya nu jadi waliullah. Di pasar aya nu jadi waliullah. Kajen cek babasaan panggorengna tempat teh pasar. Kitu. Tapi kan lamun boga pangabutuh mah sok panasar. Pahe tempat manggoreng ge asal urangna we amalna alus. Bener kan? Tong pada tempat goreng, urang milu goreng. Masjid ge alus, ari ngadon ngabangsat senang mah teu alus. Hakikatna mah keur manehna mah masjid. Tapi lamun rek kita salat mah alus ka masjid. Tak gitu. Pan aya tempat, aya waktu, aya tingkah teh. Gitu kan. Tempat pangalusna tempat masjid. Gitu. Panggorengna tempat pasar. Urang keur ka masjid jadi jalma alus di masjid, ka pasar ge jadi jalma alus di pasar. Begitu. Ari pangalusna waktu, nah aya pangalusna waktu. Lamun poe pangalusna poe na Jumat. Oh. Alus teh nu alus amal Jumat teh. Hari maling doa mah Jumat. Jadi waktu anu alus teh. Ari urang nu ngeuseun waktuna alus teh. Nah, eta. Ari panggorengna poe-poe naon teh? Kisah. Cek urang mana? Poe Sabtu cenah. Poe Sabtu panggorengna. Sabtu ge ari parate wusul mah alus. Jumat ge ari mahjub mah alus. Ari masjid bang alusna masjid Masjidil Haram. Panghanapna derajat masjid naon? Masjid Ajami. Tuh. Salat mah di haram ngan mahjub. Tukangan imam masjid haram salat. Tapi hati teu milu salat. Kenuan cai di Indonesia. Jadi alus semua. Salat mah di Indonesia ngana teh wusul ka Allah dina maqam muqarrabin. Hina satu di masjid tu hina, tapi amalna mah derajat luhur. Nu salat di Masjidil Haram 10.000 di lengkahan iblis kabeh. Sabab nu salatna mahjubin di Masjidil Haram. Nah, ari nu kudu sare ditanyakeun si kabur setan. Kudu sare bari masjidna ditanyakeun si kabur setan. Turaun hatena wusul ka Allah. Nah gitu kan. Kurang kabur setan eta ciri jalma nu deukeut ka manehna jadi dialus. Setan teh kalabur teh. Bener. Nah gitu. Tuluy aya tingkah teh. Pan adi jalma teh boga hate. Tah tingkah teh pangalusna naon? Wusul ka pangalusna wusul dina maqam muqarrabin. Nah gitu kan.
Jadi urang teh kuduna mah bisa ngahasilkeun nu halus sungkul. Poe Jumat. Hatena khusyuk ka Allah. Salatna di Masjidil Haram. Halus kabeh panya. Halus. Eta mun bisa mah. Ya anu deket ka Masjidil Haram bisa setel ngapai ka Masjidil Haram. Hari urang duitnya tuh ketimbang. Rek umroh setahun sekali gitu kaduga. Duitnya seperti rea. Nah gitu. Tapi antara tempat, waktu, tingkah. Yang penting tingkah. Lain tempat lain. Mata aya jelema anu, ing cenah hayang ka Mekah, mau haji, hayang maot di Mekah. Ari iman nu maot di Mekah, Abu Jahal mah teu alus. Sakabe jelema anu maot di Mekah asup ka surga teh. Iman teh anu asup ke surga teh. Nah gitu. Jadi pangutana penting ka urang kudu selalu makrifat usul ka Allah. Jadi tempat mana wae alus keur manehna. Jadi eueun jadi sabab goreng kajian tempat goreng komo tempat alus. Gitu. Waktu eueun goreng kabeh alus. Gitu. Ieu mah sabab Jumat kudu Jumat itu segala-galanya. Sekarang cik ya bantuan. Kunaon dari minjem duit budak geus 2 poe teu dahar. Harita poe Senin ke Jumat. Kaburu pae jeung kan. Jumat pada waktu lalu. Kajian waktuna. Waktu nu panggorengna Sabtu. Tapi amal urang halus. Mata ku ahli hakikat mah Jumat teh di maknana beda jeung syukuran. Hari urang mah poe Jumat teh poe tas kemis. Bener. Hari tas Salasa naon? Tas rebo tuluy. Tah eta. Saregel mau ditanya poe Jumat teh tak bae eta. Tapi cek ahli makrifat maka Allah. Cek ahli Allah mah ngaran poe Jumat mah lain tas kemis. Mana tuh? Gitu. Poe Jumat mah wa huwa waktu liko ilwusuli ila ainil jami. Poe Jumat mah waktu ya poe wusul tepi karena makom ainul jam'i. Naon tajalli ka Allah. Nalika waktu tajalli ka Allah Jumat. Sing Senin ge Jumat. Matak teu demikiran Jumat, usul ka Allah Senin, usul Salasa, usul Rebo, usul Kamis, usul Jumat, usul Sabtu, usul Ahad, usul Senin Salasa. Kabeh poe Jumat kabeh geus eta. Lamun hayang poe Jumat kabeh usul ka Allah. Mata aya keterangan man mata yaumal jum'ati dakhulal jannah. Seru Kanjeng Rasul nu maot poe Jumat asup ke surga. Oh, kapan santri teh bingung. Da aya tara salat Jumat mau Jumat. Ajengan kumaha lamun tara salat? Ari dina hadis mata yaumal jum'ah. Pas ajengan tengah ngaji hakikat bingung ajengan gimana? Ya jawab nanya. Kumaha mun maling doma aya di koroi. Poe Jumat ka surga moal. Ih, soga. Mata yaumul Jumat teh poena usul ka Allah. Tak gitu kan. Lah mikiran poe tas kemisnya. Kawin, mau alus ke sunah poe Jumat kan? Itu sunah Jumat. Buka rago parek kaonangan di Jumat. Poe Senin. Tapi jamu ka Allah poe Jumat. Saha anu ijab kabul kawin waktu usul ka Allah asup ka surga. Oh kan. Lain dengan poe Jumat lebih maju.
salah niat. Kawin karena harta, kawin karena lupa. Tapi bae Jumat, jaminan ke surga mah. Oh, kita alukeun heula karena kekuatan iman. Tapi lamun usul ke Allah, oh bencana jangan mau usul musyrik. Usul Jumat teh. Tak gitu. Jadi nu utama nama itu tingkah hati orang. Hirup teh nu jadi ukuran berkah jeung berkah teh ukuran tingkah hati orang. Tingkah hati beda-beda. Aya nu makom muhadoro, aya nu makom mukasafa, aya nu makom muayana, aya nu makom musyahadah. Derajat berkah hidup jalma seukuran tingkat hatena, tingkah hatena. Tingkah hatena eta muhadharah, mukasafah, muayana, musyahadah. Eta abdi Allah. Tingkat mana? Salatna muhadharah moal akur ganjaranna jeung nu salatna dina maqam mukasafah moal. Salat anu mahjub moal akur ganjaranna jeung salatna jalma anu wusul ka Allah moal akur. Itu sanajan sarua salatna 4 rakaat. Sarua salatna salat lohor. Tapi buruhana nanti Allah mal akur tergantung tingkah hati waktu sholat. Tak gitu kan? Ya sebalik deh karena masalahnya tadi ya teh. Jadi abdi Allah teh kabagi dua, aya makom muktasibin, aya makom mutajadidin. Makom muktasibin nu gaduh kasar, makom mutajaridin nu tara kasar. Bingung cenah jangan di mana itu cicing. Nah, ayat cirina. Taya ciri penting. Sabab teu apal hakikatna jalma yang makom naon ya. Itu lamun cek war apa nih mau kebungkur, checking eksperimen. Lamun balik ke pesantren saya cicing heula 3 peuting. Eta mah cek kuat lain cek kita. Bageula petang arah enteng beureun ka santri dipahamna. Lamun cicing 3 peuting mana cukup rezeki sanajan kaayaan ngawurut teu kudu usaha cicing. Tapi lamun mana teh 3 peuting teh waduh aing teu minum teu dah. Karena itu dicukupkan kalau rezeki maka kudu kasar. Sanajan bari ngawurut. Jadi ngawurut bari kasar. Ulah cicing. Matak aya keterangan innal mu'ila la yajuju qu'uduhu. Jalma anu geus boga pamajikan berkeluarga teu meunang cicing. Keur muktasibin sete ari mutajaridin mah justru lamun ini kana kasab salah. Tuh tibalik mah Pajangan cicing bari ngawuruk teh cukup rezeki. Wah aing rek ridit cacak cicing loba rezeki komol mun bari usaha. Atuh santri teu kawuruk engke. Salah. Itu. Eta anu ieu anu kejadianan anu ieu ya. Irodatukal asbab ma ikomatillah ya kapit tajrid inhitatun alil himatillah dia. Ku Allah orang dicicinkeun dina tajrid ari urang kalah kasar. Nya bari cicing ge rezeki cukup teu kudu neangan. Itu dicukupkeun ku Allah pikeun pangabutuh urang. Tapi urang kalah neangan. Inhitatun alil himmatil aliyah. Ragrag cita-citana ti derajat luhur kana derajat anak. Turun derajat. Gitu sok cirian heula ayeuna geus bingung. Muktasibin cirina 3. Ulah nyakeun kitab da ngara gampang. Muktasibin cirina teh aya 3. Hiji Allah maparin asbabur rizki nu sae. Allah maparin pakasaban anu saya. Kitu atulah ngarah artinya.
Jadi Allah merejalan usaha karena rezeki urang usaha. Tapi lawan mau lah. Ayo boga kasab maling doa. Urang malah dijadikan sanaran kasibin. Dipaparin kasab anu saya. Jita. Jadi lamun jalma ku Allah tadi paparin sarana kasab mah ati kudu kasab. Tapi orang sawah boga, jongkok boga, cicing kemana? Kudu diurus saja. Sanajan teu kurang, murukeun ka batur, macam murukeun kasab cicing di jongkok ku batur, cicing urangna kasab bake gatna mah. Cuma dibayar ku urang. Tak gitu, eta muktasibin. Kedua, salamet agama najan bari ngajalankeun kasab. Taat. Salamet agama najan bari ngajalankeun kasab. Artina naon? Teu ganggu ibadah sanajan bari kasab. Waktu ngaji kaburu ngaji. Waktu salat kaburu salat. Jadi ibadah-ibadah mahdoh anu ger mahdoh ge teu kaganggu. Ibadah zahir, ibadah batin teu kaganggu ku peda urang kasab. Nah, eta ciri jalma nu ku Allah dicicingkeun dina kasab. Hari kitu mata urun, mana kasab? Wah, ka Bengkulu. Jadi ngaji urun, salat urun. Urang teu salat, itu udah 2 penting di serotan. Biji-biji bisa salat. Eta mah lah dianggap sarana kasab. Saatnya maka karena sarana kasab di salah, kudu nu sae karena kasab. Kasabna nu bener ceuk Allah. Tuluy agama anjeun teu kaganggu ku kasab itu. Yang mau anu kasaban, dor kasab, salat urun, ngaji urun, terus anak kuris pemajikan. Salah kasab gitu lain gitu. Jadi kasab anu bari teu ngaganggu kana ibadah. Nah gitu. Dua tah. Cirina muktasibin. Tilu. Hatena henteu tomat. Itu. Hatena henteu tomat. Jadi bisa bari ngajalankeun kasab teh hate teu tomat. Ari tomatna saurang haram hukumna. Rojak meunang, tomat teh ngarep-ngarep ti batur ulah. Ka Allah lamun gakarep, aduh, betul rezeki ya. Terus berharap ke Allah langsung, roja ngaran. Lamun ka makhluk, tomat. Itu ini tah ka bapak sugana merduit kawin itu duit. Tomat karena haram hukumna. Sebab jalma tomat eta hatena ngabogaan tekad bahwa makhluk bisa memberi manfaat, tetap diharamkan. Jadi tomat teh timbulna tina musyrik, mun teu musyrik mah moal tomat jauh. Mata cek ulama lamun tomat ditanya indung sia saha? Bakal ngajawab musyrik. Jadi lahirna teh tina musyrik tomat. Mata diharamkeun ku Allah. Mata lamun urang aya berharap ka makhluk, langsung ke Allah kan beratkeun. Itu ulah berharap ka makhluk, toh mah hukumna. Tenanglah, cek ajengan ayakeun masjid santri baleungan, toh mah hukumna haram hukum. Saya bersandar maka Allah. Itu di mana dayung datang, iya hakikatna ti Allah. Makhluk duhurna teh jalma. Saha we penting. Jadi sabab zahir mah salah makhluk Allah. Gitu. Penting masalah menang judi itu haram. Ulah. Nah, gitu. Ulah. Maka makna maksud henteu tomak hatena di dieu teh naon? Ku ngajalankeun kasab teu jadi cacat basiroh. Eta maknana kan. Jadi teu meunang tomat teh artina tong jadi sabab cacat basiroh. Ku ngajalankeun du kasab.
pan aya tenang aing boga perusahaan nyarane kana kasab eta cacat basir. Ulah kajian urang boga perusahaan tong disaranean ku hate mah bersandar mah berharap ka Allah tetep. Sabab ari kasab teu bisa ngadatangkeun rezeki. Mantak sakapeung dina kasab aya rugi aya untung. Eta teh sebenarnya hiji dalil bahwa Allah ya kan Allah teh anu ngarizkian urang lain kasab. Ngan Allah ngarizkian urang bisa tina jalan kasab, bisa lain tina jalan kasabnya eta mun teu kasab mutajarridin, lamun kasab muktasibin. Terus gitu. Maknana naon henteu ngajadikeun cacat basiro. Paling setik dua mana? Hiji. Ada loba nu salah ngartian makna teu toma teh dia. Hiji. Kasab teu disaranean ku hate. Eta gitu. Jadi lamun ngarep-ngarep datang rizki tina kasab teh toma ngaranna hukumna. Teu kudu ka jalma wae. Gitu. Usaha teu bisa ngadatangkeun rizki. Allah ngadatangkeun rizki mahal zuhur hungkul tempat dohirna. Allah ngadatangkeun rizki kasab. Tapi bisa ke kasab dia buktina aya mutajarridin. Urang isok tara kasab sakapeung ge. Lamun dihitung-hitung sakapeung rizki teh teu kudu kasab wae. Asal kurang nyabah ka kolot. Dibere dahar ka kolot teh. Dibere dahar 2 penting dahar di kolot. Milu neangan biasa teu ka kolot. Dibere eta mutajarridin eta didinya urang. Dijamin ku kolot itu. Di Allah kita teh. Bapak anjeun bising boga ge bisa jadi teh mere dah. Karena koret. Aya nu boga teh bare kolot ayanya. Ya malah dipuencit budak we. Lain dibere dahar. Saha naon? Hakikatna ti Allah. Kanya inung bapak teh kanya Allah, kanya guru teh hakikatna kanya Allah gitu. Lah ningali dohirul maujudat nama ya kan? Jalma iman man ningali kana hakikatul maujudat. Ulah ningali kana dohirna ieu maujudat ulah. Pertama jalma anu teu boga nurul iman dina hate ningalina kana dohirul maujudat. Bapak mere nuhun bapak poho ka Allah. Itu abogaturan mere nuhun Kang poho ka Allah. Ah gitu. Kemarin kita terangkan berkah rezeki waktu narimana juga. Namun orang diberi rezeki nuhun Kang poho ka Allahna awas ya rezeki mal barokah eta teh. Coba waktu narimana orang teh iman Allah. Awan nurul iman Bang. Mal barokah. Itu mata rezeki nu barokah mah ngajadikeun eling. Tadina keur poho ka Allah. Begitu datang aya nomor duit 100 juta jadi eling kau ieu teh Allah sebenarnya kur poho jadi seorang ciri rezeki barokah. So tapakuran aya rambiang-rambiang geus ulah 100 juta atau pada 100 juta poho kalau mal barokah. Awas ingat gara-gara 100 juta hirup awut-awutan. Kadaratun ad-dunya akdarun, awas jadi bencana. Sabab teu barokah. Tak cek Rasul ad-dunya mal'unatun, kabeh dunya dilaknat. Wa ma fiha mal'unun ma fiha. Sina dunya dilaknat ku Allah illa ma kana lillahi minha, kecuali dunya nu barokah. Tak suhunkeun rezeki nu berkah. Jadi sabab Islam. Mendatang duit jadi pasea jeung pamajikan tadi keur akur. Sing ingat aduh ya buka rezeki teh barokah bae na. Sebab alamat-alamatna gitu. Ayat 7 alamatna rezeki barokah. Emut kan ente poho di wae. Ngaji poho. Ngaji geus 2 tahun poho deui, poho dia 10 kali menerangkeun. Nu mau patahan mah inget kan. Nu ngaji geus poho saminggu.
Mau tahan 7 tahun ingat kan? Gitu. Nah, saya kan ada sudah. Dari semet Cirah mah masuk tereh poho, semet Cirah mah dia kata larhungkul. Tapi lama diamalkan kurang. Hari salat sepoho tara rakaat. Subuh teh maksudnya Bu hitunganana maksudna mah lain keur salat poho eta mah osok sareng. Ya mah hitungan osok poho pas rek salat subuh teh 3 opat. So, lantar sering diamalkan tara poho salat. Benar kan? Rukun salat berapa? 17. Lantar diamalkan tara poho. So. Namun tara diamalkan tadi sok poho. Berkah rezeki ka hiji cirina. Zuhud hate waktu narima, waktu datangna rezeki. Eta tanda-tanda rezeki barokah. Urang keur eling torojo rezeki datang. Langsung ti Allah nuhun Kang. Geus leuwih teulang nuhunkeun ka Allah. Ka eta ciri barokah. Insyaallah bakal jadi dangdanan hirup. Lamun datang rezeki barokah ngomong salat jadi yang salat. Anu tadi salat malaweung jadi beuki husuk. Sabab rezekina barokah. Kadua, tengah waris takabur. Mun eta datang rezeki jadi sabab sombong hate ciri teu barokah. Wasih. Jadi tengah waris takabur. Sarua wae perasaan urang keur bareto keur can boga jeung geus boga akur wae. Sabab keur boga Allah nu nitipkeun ka urang, nu Allah hakikatna keur teu boga ge Allah teu nitipkeun ka urang sarua wae. Keur waktu boga ngaku diri teu boga karana nekadkeun nu Allah sakabeh. Mun keur boga aing hebat, sabab nu aing. Nah, ieu ciri rezeki teu barokah. Buka 2, buka 3 sok karah tere. Ningkatkeun semangat ibadah ikhlas. Mun jalma beuki beunghar beuki getol ibadah bari ikhlas ciri beungharna barokah. Sok raraoskeun mereka ditalaah ku urang. Urang beuki seueur beuki jembar rezeki beuki gampang tapi ibadah beuki getol hate beuki ikhlas. Ta ciri rezeki barokah. Wartu macan boga motor ayeuna teh sabulan sakali da leumpang ritu. Geus boga motor ngamilu aja bari ikhlas satena ciri motor teh barokah. Nah gitu. Sederhana lah contohna. Kalimat kaopat dituturkeun ku ilmu. Dituturkeun ku ilmu nafe. Beuki beunghar beuki getol ngajina. Coba. Jadi ilmu teh jadi sabab hasil ilmu manfaat. Itu ciri rezeki barokah. Bangun kalau bukit jauh, nah itu apa? Itu. Pada temu kerbit nacan pati loba, ayo wae ngaji. Wah geus loba dia. Jadi teu barokah. Sederhana lah mikirna. Ya tengah aja geus menang nyicikeun deui teh lain tina teko. Lain ditotor tina dagoana dicicikeun deui sabab di dagoan ku saengeng cereng. Ngarah tere ka harti bener kan teu kudu maca johar makeun heula. Mani bade bayan teu kudu. Langsung ditotor ieu mah bisa. Da geus dina gelas kan. Dituturkeun ku ilmu nape? Sederhana mikirna. Harta nu datang ku urang dijadikeun sabab sarana milari gitu kan. Malah lain orang ngungkul, mana kemana rek ngaji, kunaon juga bingung, teu boga ongkos bare urang. Tah eta kan ciri rezeki barokah. Kalimatna gampang ditasorupkeunana di jalan Allah. Lamun aya harta di urang sulit dipake benerna. Nah, iya buat barokah ieu teh rezeki. Lamun dipake dosa gampang. Lamun dipake ibadah hese. Wah, buat barokah ieu.
Salah saya jina sok dicoba orang lamun naik ngaji sok aya nu bari kitab. Pada sok ngsilin di Pemda diberi kitab ku bupati. Atau duit orang pakai beli sirop, duit bupati pakai beli kitab. Manfaat mana orang ke bupati? Orang emong pakai beli kitab lain. Mikir beli sirop Pak Pabdi dia. Cuma dibalik atau duit orang pakai beli sirop, kitab pemberi batur, manfaat harga batur daripada lu orang. Cing cerdas mikirnya. Atau ya kalau begitu bisa kau ulah mikirnya. Yang masih mending duit orang, mending duit batur dianggus. Dijawab pikirkan. Ayo tu mere atau hari duit orang mau bawa, jadi bikin. Nah awas mikir. Betul barokah rezeki aingnya teh. Jangan lupa ngana mikir. So, minta mending beak lah duit orang. Geus beak cicing. Tetep buka deui Gusti aya nu bare terapkeun terap. Itu. Jadi gampang ditasarrufkeunana di jalan Allah. Eta ciri rezeki barokah. Ka genep. Ningkatkeun kanyaah ka fakir miskin. Mun beuki beunghar, beuki watir ka fakir miskin. Tah eta barokah. Da ayan beuki beunghar, beuki keheuk beuki miskin. Assalamualaikum. Pinjam duit mah salah ka aing. Penjakeun aing sare. Sudah ato itu jama puji fakir. Assalamualaikum. Aing langsung boga duit, bisa temuan duit. Asal langka gitu ya. Kan ari Rasul mah manana nya ka fakir miskin. Rasulullah. Mata lamun ngaku cinta ka Rasul tapi nyewa ka fakir miskin bohong. Pendusta. Man idda'a hubban nabi wa karuhal fuqara fa da'wahu kidbun. Sajalma ngaku cinta ka Rasul tapi nyewa ka fakir miskin bohong cinta ka Rasul. Mun cinta ka Rasul sing nyaang ka fakir miskin, mentak harta barokah watir ka fakir miskin. Gitu. Jadi bising temen kage geus nyadangkeun keur fakir miskin. Gitu. Anu katujuh lah. Suruh kene lah tujuh ge teu kurang halus apa tujuh ge. Suruh kene Kang aya 25 na di papaya. Habis lieur teh 25 tujuh. Sakit ge lah rada ramyang-ramyang misalnya. Mau ngaku mal atau teh kada datang harta. Tah ieu tanda-tanda dan tujuh. Tanda barokah. Katujuh nimbulkeun kamaslahatan. Nimbulkeun kamaslahatan dunia akhirat. Keur urusan dunia jadi kaberesan, keur urusan akhirat jadi kaberesan. Urusan akhirat beres ku dunia barokah mah, urusan dunia beres ku dunia barokah. Tak gitu kan maksudnya. Ini malah jadi pasea ya mah. Amun urang jadi pasea. Sok aya kan kalana boga duit beli motor. Eta budak jadi pasea gara-gara beli motor. Nang sawana pergi motor. Kalau nggak jadi bukti ke dibantrokeun gitu betul. Kalau sareng seurang cek urang. Jadi akur anak aing gara-gara beli motor, batu barokah duit pakai beli motor teh. Nah, gitu kan. Matak saking jadi kamaslahatanana ya harta anu barokah namun aya dua urang anu padu jadi penengah. Kunaon jan adi jeung lanceuk parasea. Eta perebut piheuletan sabada 2 jengkal beres. Panjangnya 10 meter, 2 jengkal 10 meter, sabaraha tahun kira-kira. Sebenarnya seperdalapan. Ya. Hargana sabaraha 2 jutaan seperdalapan, ada tanah mahal ya.
Matak dipaseakeun 2 juta. Urang duit loba. Jadi penengah kan. Bereskeun ku urang. Teu beres wae geus kieu kieu jangan geus menang beres wae mah. Sanu rek ngelehan ku uing diberes hargana tak sok. Abdi we cenah ceuk adilan teh nu ngelehankeun bae. Sing teu digantian. Tiba digantian kumaha? Itu. Nah, lu penting anjeun islah leureun naon ta eta harta jadi kamaslahatan. Itu. Jalma nyeun imah can anggeus, duitna can boga. Aing mah dimana duit sak ngusna mah teu boga. Itu. Atuh memeh anggeus si aing mah cicing di mah aing di situ. Jadi imah urang jadi kamaslahatan keur anu boga masalah. Eta ciri imah teh barokah. Itu kan lah sederhana mikirnya. Eta cirina. Yes. Mana nu tadi cenah? Henteu ngajadikeun cacat basirah teh kasab teu disaranean ku hatena. Sabab tetep tawakal ka Allah. Nah gitu kan. Eta maknana. Jadi makna henteu toma hatena teh kumaha? Teu ngajadikeun cacat basirah. Cacat basirah teh mana? Hate teu nyarane kana kasab. Muktasibin boga kasab tapi hate teu nyarane kana kasab. Tawakal ka Allah. Tah eta tanda-tanda muktasibin. Itu kan. Kahiji tah. Jadi kasab teh lain timbul tina anu hubud dunya. Tapi kasab bari tawakal hatena ka Allah. Eta muktasibin nu salamat. Orang kitu mah getol usaha karena cinta hatena kana dunia. Mah geus eta mah ra'su kulli khotiatin. Mane salat teu bisa khusyuk gara-gara getol teh usaha. Bener atuh. Bener. Bener. Nah, gitu kan. Jadi mun urang kasab, getol kasab lain timbul tina hate nu cinta kana dunia. Itu. Tapi hate bari tawakal ka Allah. Teu nyarane kana kasab. Kajeun kasab boga 10 perusahaan, teu disaranean tetep tawakal ka Allah. Kasab mah bisa untung, bisa rugi, bener kan? Teu bisa ngadatangkeun rezeki ka urang. Matak di mana? Yo Kang tidak 100 juta, tidak 100 juta, 500 juta sebulan. Alhamdulillah. Nun Gusti. Oh, kana kasab. Mun kasab bari nyarane, bari disaranean ku ate, kasabna kafir qadariyah. Kasab bari jadi qadariyah iso. Ekbar kaman. Mun kasab disaranean ku ate, reug-reug pida boga kasab, bertanya poho ka Allah, eta tekad kafir qadariyah. Qadariyah mah nyarane ka makhluk, makhluk napakan, jabariyah mah makhluk teu napakan ditekadkeun ngan teu ngajalankeun syariat. Jadi hareup teuing ti jongklok jadi jabariyah, tukang teuing ti cengkang jadi qadariyah. Ajaran Rasul mah qadariyah lain, jabariyah lain. Eta ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lamun teu ngaji bisa salah ahli kasab yang tak teu barokah. Salah sejina Allah rek ngajadikeun dunia ieu kiamat dicabut makrifat jalma tukang kasab. Jadi rezeki teu barokah kan. Loba nu bare duit, loba, tapi teu barokah. Teu jadi dandanan kalah kacau hirup. Gitu. Jadi kasab teu disaranean. Kaduana naon cenah tadi? Nah, kasab lain timbul tina ubudun ya eta. Makna henteu ngajadikeun cacat basir. Jadi anu ditetepkeun dina muktasibin mah rek kiai rek saha anu usaha di dinya lain timbul tina ubud dunya tapi di mana? Tina hate anu niat ibadah ku kasab. Berarti tawakal Allah. Tak gitu kan. Ibadah ku kasabnya. Milari rizki nu barokah. Bener ya?
Jadi keto kasab teh karana hayang loba rizki barokah supaya jadi rupa kaalusanana tina harta. Nah gitu. Karena rezeki barokah keur bekal ibadah. Jadi kasab lain tina hate anu hubud dunya timbulna teh, tapi tina niat ibadah ku kasab jadi niatna dina kasab milari rezeki barokah keur bekal ibadah ka Allah. Bila mana hasil mikir ka mana ngagunakeunana ieu harta nu leuwih manfaat mungguh Allah. Selesai. Kita muktasibin bener. Salintik itu uing tanggung jawab. Mamiluan. Tukang kerja muktasibin anu jamin asup ka surga tanggung jawab. Geus dibere rumusna ayeuna di al-ittihad eta. Cauk jari tukang kasab. Sing kerto duit sing loba malah. Muga-muga barokah. Nu dilaknate teh barokah. Sing seueur minta rezeki malah kagok. Abdi Gusti ibadah sing getol ibadah ku kasar rek mere mitoha rek mere indung bapa rek mere fakir miskin urusan agama bener kan so nah gitu selesai disini kantun mutajarridin lain cirina jalma anu tajrid kayak kitabna kakana dibaca ditamatkan. Padahal ting lohor tengah jam bae guys. Esok salat 12:30 mun keur ngaji. Esok jam 2 ge esok ka ngomong keur ngaji nya salah-salah teuing lah. Ciri mutajarridin tilu sami. Ciri nu ku Allah ditempatkeun dina tajrid. Kahiji gampang rizki najan teu kasab. Jadi taraneangan rizki, tapi rizki gampang. Waktu dahar aya dahar. Waktu make dahar. Kuduna waktu nulungan ke batur boga keur nulungan ka jeung teu gede. Artina naon? Cukup rizki najan teu kasab. Nah, ai cukup teh lain kacumburan kahayang gede. Cukup bekal ibadah ka Allah. Kuning aing ge bajar cuk ajengan cukup. Hayang beli mobil teu kabeli wae. Hayang mobil mah lain batu riba. Lain perkara nu disupri ku Allah. Eta mah hayang anjeun. Bener. Aya keterangan sugan dina sara kitab mana cicok nu gede nu leutik eta nu hejo nu koneng. Sugan lamun budak dua sia teu boga mobil hiji doraka aya teh. Eta mah lain matuliba, lain perkara disupri ku Allah. Ibadah usul disupri. Nah gitu kan. Jadi keur bekal ibadah usul ku Allah dicukupkeun. Ongkosna teu kudu loba, sabab guru mursyidna deukeut. Tuh, deukeut mah loba duit ge. Daripada jauh teu leupi. Nah gitu. Gampang rezeki najan teu kasab hartosna dicukupkeun rezeki. Eta Bu, jadi mun keur cara ge teu kasab teh Bu ulah digeleunang ari cukup mah rezeki itu ngan lamun HS wae ngaji tara salat. Bener kudu disorogkeun eta mah ka ajeun. Abdi mah jangan boga salah kita sare we satara mah patahan salat tara. Mending eureun eta mah gitu. Ku hartina gitu. Ah gitu kan. Kasar GK aja lagi dijorognya. Ini tuh ke Malaysia kemana tuh? Aing hayang motor Cibareto teh dikeun ka beuli wae. Lain kitu Bu maksudna lain. Cukup bekal keur ibadah usuh kamu. Ka masjid teu kudu make ongkos saya. Rek ngaguru ka guru ongkosna saeutik, ya teu kudu loba-loba teuing duit. Bener kan? Lamun orang bekal hirup saukuran tuang sehat awak bisa ngalaksanakeun ibadah. Make nutupan aurat teu kudu gaya. Mah kudu loba bekal biaya hirup teh. Ta eta loba mah ieu dahar yang mayor
make berglamor. Eta mau main 100 juta ke sebulan malah. Oh kan. Wis patuh iki. Penting gampang rezeki kan. Daripada orang bawa kasab rezeki saya. Nah. Duit loba, nyeri untuk tuh bisa dar. Ripuh. Ya mata kasab rezeki teh arai kata. Gitu. Ari gampang rezeki bisa sebab naon? Ibadah ikhlas. Ya kan? Lain sabab lamun rezeki maksub kabeh. Hartina datang rezeki kutina kasab awal golongan mutajaridin ajengan panglana ribu. Pang kabeh jagana ajengan tara usaha lain. Aya ajengan mawat tidak har. Gara-gara loba ngaji aya. Malah kadang-kadang di imam matara masak dahar wah. Tilu. Dahar wah datang ngaji tadi dibere dahar. Malah mah teu katahan semal dahar beunang kas dia teh ditah dahar deui. 10 ka urang nitah dahar sapoe. Teu didahar kabeh. Jadi leuwih rezeki teh. Darna biasana sampai 2 kali atau paling remen 3 kali. Ya 10 orang kita dahar. Bener kan? Tong ae kita dahar geus dahar. Kamari tadi dahar sabab pengedengeunna aya kita dahar jeung sate dahar deui ulah. Eta mangke rek nikmatan dina dahar. Dahar mah rek nyangan nikmat, nyangan man. Mentak Pak Dokter Basis Dama ya Pak Ajengan makanan teh aya enak di lidah tidak enak di badan. Bener sudah Pak. Itu ngeuna di dahar kan teu manfaat bener kan. Sing tahu diri urang saha. Umur sabaraha tahun? Mayor pas budak leutik. Beda deui cara hirupna tahu diri kan. Berarti eta mah leuwih rezekina. Dahar 2 kali nu nitah 10. Wah bener. Jadi senang di imah teknis masak. Matak aya cacarakan baheula ye aya mau balik kecil. Eta baru dipepetan ku guruna jigan teh tapi bener kan. Hiji jeung hiji 2. Mun geus bisa ngaji bisa ngadoa. Bener. Bener. Kita ngadoa kan teu bisa ngaji. Kita abuya kita ngadoa tah ku batur eta teh pinter. Al-Batur lisana moal nitah lamun teu dibere paham heula dina bab doa. Tapi ulah ngaji alfiah ka abu ya. Iman ulah doa mah manana bisa jadi marifat ka Allah batal bisa alfiah. Entak abu ya ngadoa. Sing atoh abu ya di mana orang ngadoa. Nah, ini ngadoa marek sapu jagat romban dina. Nu penting malah minta ka Allah ke kamaslahatan umat sakitu. Ngadoa. Doa ge kudu make ilmu jaga gabah Pak. Hiji jeung hiji 2. Geus bisa ngaji bisa ngadoa. 2 jeung 2 sabaraha? Lamun geus bisa ngadoa sok nampa berkah. 4 jeung 4 lamun geus nampa berkat cara ngisikan. Nah, 8 jeung 8 genep lamun geus cara ngisikan awet beas. Itu gerbelas yang gerbelas ora 32 lamun geus awet beas sok dipikannya aku mitoha. Oke bat bunga di cenah doa ini sudah lebih bisa ngadoa lagi na kalau yang ngaji unggul. Nah gitu kan. Jadi gampang rezeki kan beda-beda sebabnya. Intina ka wah si roba duitna kasab ai anu teh lain tina kasab ai gitu ai lain tina kasab aya tina kasab ai gitu aya anu gampang rezeki tina sabab ibadah ikhlas rezeki mau'ud disebut. Aya gampang rezeki loba datangna karena loba kasabna rezeki maksud. Itu
rezeki mana man penting mah datang harea kan. Tina kasab geus eutik ngana. Kasab loba modalna gede 10 perusahaan. Pas dihitung ngan 100. Batur mah kucidu hungkul 100 mana. Itu bil ibadati tasiru asbabir rizki. Eta dina jam umum. Abu Yahya Zakaria mah sasaurana lagi ya kan. Bil ibadati qaiman biha khodoat lakal asbab. Eta Abu Yahya Zakaria. Bil ibadati qaiman biha ku sabab ibadah bari sidi kubudiah qaiman biha. Khodoat lakal asbab taluk sabab rizki. Khodoat taluk kan sabab rizki. Jadi ke sabab rizki teh rarenteng. Batur dengan untung hese sia mah gampang. Seetik rezeki datang, seetik rezeki datang. Mutak aya nu kasohor ta cenah jalma eta mah ngan rezeki peciduh ge datang. Oh ya nu geus lokot ke sangcan datang kan. Bener kan? Tadi itu. Jadi ibu ibadah ikhlas teh jadi sabab gampang rezeki. Itu khodoat lakal asbab. Bahasa nama asbab padahal mah gampang rezeki. Itu. Nanti kalau orang terbuka kasab ibadah sing ikhlas datang rezekinya. Ibadah loba rezeki loba. Tak gitu kan. Mata kiai buka pesantren muruk na getol loba duitna. Ngedul saeutik. Oh, getol mana ngaji terus dah. Ah gitu. Nah, sama asal lihatna ikhlas jadi sabab datang rezeki. Kudu rieu. Datang rezeki gampang. Malah Abu Yahya Zakaria dina redaksi nu sanes mah kieu basana. Wa in kunta bihi bi alam tashhad ghairuhu doat lakal akwan. Urang Arab untuk bisa diartikan bisa pala. Ibu mah teu ngartinya lamun teu dijelaskan. Wah, teu dijelaskan. Wa in kunta bihi ta'ala lamun anjeun hate tajalli kang. Itu terjemah bebasnya. Wa in kunta bihi teh naon? Maknana harap jar baheula. Lil sok. Di mana hate wusul ka Allah? Di mana ibadah anjeun bari hate wusul ka Allah. Sehingga teu nyaksi makhluk karena nyaksi ka Allah. Doat lakal akwan. Makhluk ditaatkeun ku Allah ka manehna. Asal ceuk pikiran, asal ceuk hate, asal ceuk lisan, talu kabeh kamu. So, enak lain geus taluk makhluk mah. Nah, kumadai. Kan bae batur misalkan duit engke waktu dipake mah ku aing. Bener kan? Misalkan hungkul batur getol yang rusak aja. Waktu butuh aing datang ieu ka aing. Mah tadu mah dipake ku maneh. Kabur duitna gitu. Mungkin kan. Asa tahu karena kertegah tena. Tak denah disebut si kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Namun itu talu ka Allah. Kunaon ku Allah ditalukeun ka eta jalma. Sabab hakikat jalma anu keur wusul ka Allah, hakikatna Allah. Naon perkara nu teu talu ka Allah? Kun fayakun. Cek Allah jadi mah jadi. Sakabeh mungkin wujud. Ah gitu, mentak meuli. Geus meuli duitna dibayar, balik ka imah aya duit imah. Ya. Taluk nu jauh duit teh. Aya yang bareng wae teh mundur. Kumanehna geus dipikeun. Kan lamun di ditu leungit jadi aya ngabangsa carana. Bener kan? Ngaji ilmu jin, purah malingan duit.
Ke duit aing geus dibayarkeun 200 juta, cokot deui kemana nya? Bawa tu nabi kana kantong uing. Haram hukumna. Eta mah ahli dugal eta. Ari waliullah mah lain gitu kan. Jadi duit balik deui di dia. Teh itu digantian ku Allah. Jadi itu aya ka dia balik deui. Walah terhun kitu mah nya. Ngal meuli duit balik deui ka dia. Hayang gitu kan? Hayang anu usulan hese. Mata jalma anu disusul mah seperti raja dunia. Kabeh dikertekeun kumanehna bakal datang. Sabab hakikatna Allah. Asal ngerti teh teh teu kudu menta-menta acan. Atak anak indah doni abdi bi. Abdi Allah donna sesuai jeung ahkamul ajaliyah. Itu manana? Anak indah doni abdi bi. Lain paya sangka jelema lain. Itu masalah kayak doni abdi bi. Masalah kayak abdi aing ka aing. Ari urang geus abdi geus jadi abdi aing cekalencan. Saha eta? Salah ngalogatan jadi arep-arep sia. Sabab kabalan teu nyambung. Radio gitu disadap teu nyambung. Speaker ge teu nyambung mal disadap. Bener kan? Kudu make ilmu. Selesai urusan. Gitu tadok doat lakal akwan. Naon tadok doat teh tunduk hina harem poyan. Datang mata krek nu kumaha ge datang harem poyan. Puluh itu miliar lupa datang harem poyan. Demitina sok ditalukeun heula jelema. Sigi taluk jelema kan beureut taluk ge. Bener, talukeun heula jelema. Ngan kade urang sing ngaji yang nalukeun jelema salah. Ngaji sing ikhlas, ibadah sing usul, geus usul makhluk taat kabeh. Itu teh kudu rieu. Sakalian we. Atuh di akhirat geus hayang nanya. Ku Allah diberi kaleluasaan pan. Ih kumaha maneh we? Jangan santri maneh baroloh ge bawa ka dieu. Asal maneh ridho, aing ridho cek Allah. Entenya matak Imam Al-Haddad mah teu kudu pinter lah, penting mah datang cicing ngareupkeun guru mursyid. Engke manusia jeung tutumpakanana. Mikir menya asabul kafi ge anjing. Milu menya aing jelema teu milu. Nah, gitu kan lah seseteng mikirnya. Mikir asa meureun aing ngaji di ahli tihad bingung kudu musyahadah teh. Kabejakeun salap soleh ge 70 tahun dikir teu nepi-nepi komo aing frustasi pan mending atuh dia frustasi salap soleh pinter ngajina ngadahar pupucukan di leuweung 70 tahun dikir teu nepi can musul kau urang tukang mayor bari jeung lain di leuweung cicing jeung jalma wae mun jalma neangan ngadu udut. Wih, ngobrol kan poho kau. Aku mana bina? Tak frustasi ante sebenarnya. Itu ida wajadal mursyid tasil ilallah. Gitu. Jadi hakikatnya jalma anu geus ditepikeun jeung ahli-ahli jeung guru-guru ahli usul teh eta teh pitulung Allah rek disalametkeun kan. Salat rek bener engteu dihampura ku Allah ceuk Allah nang aing ngasupkeun ka kakasih aing ke surga naon hesena dosa badag ku aing tinggal diampura sebadag penuh dunia ge ketutupan ku kakasih aing sisa kanu ku Allah teh kabeh mata be abdi kami berabaralika kami asal ulah mawah teh musyrik dosa mah sapilu dunia diampura ku kami coba itu kudu riweuh mah eta penyelesaian. Jadi tadok doat lakal akwan. Lamun anjeun ibadah nepi ka pana teu nyaksi ka makhluk gara-gara tajali ka Allah, tunduk bari hina makhluk Allah kabeh kamana. Sabab hakikatna tunduk ka Allah. Orang yang nyoret di kitab dia teh sing ulama jumhur. Abu Yahya Zakaria mah pangkat wali kutub lagi 7 tahun. Imam Ghazali sakumaha hebat 7 poe pangkat wali. Walah urang komonya asup ka makom wali sepunjung wali pangleutik na ajeun asal boga guru hebat tah ngaos jeung mungkin teh berarti
Urang ngaguru ka Abu Yahya Zakaria Ansari. Musim kuring terpeti diaji di kitab di mana-mana. Karena naon? Karena eta kitabna langka, ayana di kerajaan. Loban menyalahkeun teu kaharti. Itu daripada jadi fitnah, enggak sana dihikam. Karena hikam teu ngarti kitu nya nyoret, jeung teu nyalahkeun da aya di toko. Aing salah, menyalahkeun da aing salah cek ajengan. Teu wanian. Nah, entak sing goreng ngajina hikam, tapi nyurahna make jamil mukmin, entak 2 kali hiji kita hiji ngaji, 2 kali 2 kitab ngaji. Entak lo anu anehkeun. Aing ngaji istimewa kali teh mah hikam. Mana ngaji kajengan aing asa mimiti deui itu. Ini rana ku jamil mukmin, mau bisa akur. Beda nempan saranan teh. Gitu kan. Ya mah ngabejaan, bolong kecoran ya sudah. Lamun aya ngaji ka hebat, surah ku jamil mukmin, beres. Nepi ka Allah. Gitu. Lamun hikam hungkul, kok mau tekung sing ngaji mau ke guru mursyidna, balik deui. Nah gitu. Eta Abu Yahya Zakaria Ansari. Dawan Allah na mana? Dawan Allah na. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surah At-Tolaq ayat 4. Surah At-Tolaq teh surah 65. So. Tingalian ke ayatnya ayat 4. Sajama nu taqwa ka Allah yattaqillaha di dia teh kan ulah paya salat ka teh mana? Yattaqillaha teh nu takwa nepi kana hakikat, nu ibadah wusul. Sajal manu ibadah wusul ka Allah taala, Allah ngajadikeun tina urusan eta jalma gampang sakabeh. Rezeki gampang, nepi kana cita-cita gampang. So, dawuhan Allah eta nu sasaurang. Kira aku tuh percaya karena Quran. Digampangkan urusan ku Allah Taala. Oh. Dina ayat 2 tungtungna jeung ayat 3 mimitina. Aya mah kana opat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sajalma nu takwa ka Allah, Allah ngajadikeun bong-bolongan tina perkara anu sulit. Jadi mun aya kesulitan, aya jalan keluarna. Ku Allah diurukan langsung. Kieu jalan keluarna. Maka pandai menyelesaikan masalah. Jalma anu ibadah husul ka Allah. Tah gitu. Lain teu boga masalah kan seriwayat teh. Lupa masalah mah ngan sekedeng angus. Di jam genep ke jam 8 teh saya 20 masalah. Nah, kulantaran diurukan ku Allah selesai kabeh. Ari urang boga masalah, hiji 2 tahun can angus-angus. Nggak ngaji merungut masalah kan. Nah gitu kan. Eta ayat-ayat anu sanes. Matak ayat-ayat dijelaskeun deui ku ayat. Dina ayat 3 mimitina. Mimiti ayat 3 tungtung ayat 1, ayat 2 nu tadi. Ayat mimitina dina ayat 3 wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Di mana ayat karupekan Allah ngaluarkeun aya jalan keluar, ada solusi. Itu boga masalah selesai aya kabingung dikeluarkeun tina kabingung rezeki nu teu disangka-sangka. Nah, haitsu la yahtasib. Nyangka datangna henteu, gedena teu kesangka. Teu sangka menyanyuk sirah mere duit 100 juta. Total ajuan panghubun sirah, tehuk sirah. Mere duit 100 juta, cuk ajuan aing lodang niup sirah 100 juta. Lain buruhan niup sirah, piraku 100 juta bener. Bener kan? Lain, kita kurang cerdas mikirna jenengan. Pas budak beli rokok
sabungkus 20.000 pulang ngadikeun kok belah keur mana obat tuh bebejo aing buruhan meuli rokok 80.000 bahan tidak mudah kan ari kolot mau ulah mikir ladang meuli rokok buburuh meuli rokok 80.000 sanu deh kan dia nugrah hati Allah biasalah ya kasih gitu sesuai ya kasih itu peduli mah pandangan duit 1 juta teh hese jalan ternugrah Allah aya jangan malang mikir bari jauh mana teh lain orang Indonesia datang minta ditip sirah unggul nan sulit kami sirah itu cara beri mata tuap tiup lacan panggilkeun bukan da maksa tiup mere duit 1 juta saya nugrah hati Allah itu kan bisa jadi tina sawab naon anu tadi kan bisa jadi tina sawab ibadah khusyuk bisa jadi itu anu tanpa sawab oge nugrah Allah bisa jadi suhudul minnah tah ieu Allah maparin nugrah sabab mare duit sakieu malah loba teh sakieu mah itu kan Ari Imam Ghazali mah diplomat seseorang itu langsung kena rezeki itu eta mah dilangsungkeun teh pada jelema sok hayang duit lah bener kan duit mah untuk hayangan kolot budak aki-aki aya wae ajungan rek santri ge karena duit bener atoheun wae diberi duit mah budak kali hidang duit atoh mau geus hidang diplomat Imam Ghazali mah cik Imam Ghazali gitu padahal sarua mana aja tadi cik Imam Ghazali ya kan kullu dzanbin julmatun wa kullu hasanatin nurun taruh musiru paling deket Imam Ghazali sakur dosa zulmah awas sakur dosa jadi sabab kacau hirup mas gitu zulmah hari poek teh ban teu kaciri hari teu kaciri teh lempang riweuh lempang beri teu nempo ripun teh kitu kacau hirup sabab dosa kacau hirup wa kullu hasanatin nurun sakur kealusan bari hate ikhlas jadi cahaya jadi hari cahaya mah apal jalan bisa milah bisa milih hayang bagja lobakeun kealusan bari ikhlas lamun orang migawe dosa awas boro-boro gede leutik ge jadi bibit suhujit saumur hidup mun teu diistighfar untung aya istighfarnya digana lamun hek istighfar lah jalma sapena kana dosa sebab dipimpin ku nafsu malah jalma rega di dunia mah bener kan salat malawung balik teu bisa lumpat isuk bencana lawan deui datang salat teu bisa musul wali ka imah untuk malah jalma rega lamun dosa begitu dosa langsung disiksa ku Allah kan untung kasipatan ku hiling Allah. Jadi kanu salah tara gancang nyiksa. Tah kitu eta sifat Allah. Jadi Imam Ghazali mah diplomat. Kullu dzanbin zulmatun wa kullu hasanatin nur. Kitu kan. Maka ashabul kahfi mah nareangan gua ini ka gua dak mau milu jeung jalma-jalma darolim. Dunia geus penuh ku pamaksiatan itu. Mun milu cek ashabul kahfi ini ka gua. Itu ayeuna urang arek nuturkeun ka gua ashabul kahfi. Alah aing geus kacau hirup ya. Di kota di kampung riweuh ka gua wae. Gua na beda. Di maknaan artoskeun ulah. Apal gua aya na di dieu. Le ulah dengan gua lawang lagi segala juri jadi. Ashabul kahfi kuda ka gua teh poek teu ningalina naon apa teu cik kang papai makna gua di dieu teh kenaon ya tuh tah itu kan
makna guha teh kan ya ulanangan guha itu loba orai loba juri jeung mah ashabul kahfi selamat hayang selamat tina fitnah dunia mah asup ka pendidikan guru mursyid engke hate jadi panah ti makhluk tajalli ka Allah di dunia tapi teu nempo dunia jalma di dunia ibadah ikhlas panah ti makhluk tajalli ka Allah eta ashabul kahfi mun baheula asup kana guha teh larangan guanya budak kada di sini dengan gua asup ke pesantren dengan guru mursyid guru bener eta budak hitung-hitung ashabul kahfi selamat dina fitnah dunia karena naon apal hakikat dunia diajarkan ku guru mursyid karenanya guru nu nyahokan hakikat dunia kan guru mursyid datang ke guru di papatahan budak sina nyawan hakikat dunia insyaallah kajian hirup di dunia maka fitnah ku dunia sabab hakikat apal hakikat dunia laki bukuring ngaos di hiji bos mulai bejakeun begitu ngubah mulai ini Pak Kiai saya jadi enak hati sekarang kenapa anak saya sudah di pesantren semua budak keneng kan paling 36 tahun wis jadi bos hebat miliaran duitnya mulai bejakeun teh bisa ditareang di pentari gitu saya ini Pak Kiai jadi enak hati sekarang karena anak saya sudah di pesantren semuanya. Kenapa Pak bisa enak hati dengan adanya anak di pesantren? Karena orang yang pulang dari pesantren itu tidak gampang kemana-mana. Jadi cek kurang mah kumaha usum hirupna. Sabab boga prinsip hirup. Kalau Malik tanya, kenapa ya Pak Kiai? Simpel dan gampang. Karena datang ke pesantren kalau gurunya mursyid akan tahu hakikat dunia. Diajarin oleh gurunya. Yang tahu hakikat dunia cuma guru mursyid. Santri-santri yang belajar ke guru mursyid diajarin hakikat dunia. Orang yang tahu hakikatnya dunia tidak akan tergelincir, terbawa fitnah oleh dunia. Ya, terima kasih Pak Kiai. Artian kan, kan ari ngomong jangan pinter beda deui panjang santri. Itu jeung santri tak gitu paingan itu tak gitu kan jadi ashabul kahfi lumpat ka gua teh mun ayeuna majal-majal ashabul kahfi teh mana nu datang ka pendidikan guru mursyid diajarkeun hakikat dunya geus apal hakikat dunya insyaallah selamat moal ka fitnah ku dunya sanajan hirup di dunya bari boga dunya sabab aya dunia anu barokah nyingkah sote di dunia anu teu berkah matak muga-muga urang hirup di dunia disalametkeun tina fitnah dunia gara-gara boga guru mursyid ngajarkeun urang apal hakikat dunia jalma nu apal hakikat dunia insyaallah salamet tina fitnah dunia akhirat kan hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.